anu sejak berjuang ngawadahan para pecinta atau penggemar reak naya di wewengkon kota Bandung. Mohon acukna berem semangat juang panitia kampanye mencintai reak. Mohon iya mah. Oh. Atuh logona panginten upami sim kuring di kaca socaan mah rada mirip sareng logo di payun eta. Nya. Bari kita merahkan tanah legit. Cakap Pak Haji pakai itu. Iya. Ya tenan. Kanggo disimbolisan sakatenan. Wah jauh cekap itu gagah bah jatan ngora deui nya. Nya. Bapak Ating. Kang Aka ya ti opsi. Mon. Anu salajengna kanggo ka pangarsa Pak Trisna. Ayo bertanya. Kalau sajangna pointen di foto bersama adalah Kang Cakim di sebelah di tengah. Dah gitu. Iya, terima kasih. Masa foto terus sepertinya nggak ada Di lingkungan seni anu kahiji aya Lugai Ciba pimpinan pangarsa Abah Dado ti iraha jeung naon pangna hoyong ngelestarikeun reak. Berdirina ya lingkung seni Lugai Ciba berdiri tahun 2011 sasi Maret. Terus panginten badai ngadirikeun eta badai kamu mulai seni Sunda. ngomong mulai ya mohon. Khususnya seni reak. Iya. Seni reaknya seni urang. Tah ayeuna pertarasan nu hiji deui saur Kang Dado ieu mah terlepas pernah menang di mana naon kumaha gitu. Reak teh naon? Naon Gitu. gitu. Reak teh saterang abdi mah seni helaran. Mohon. Helaran. Seni helaran. Oke, jantan reak teh saur Seni. Bah Dado seni Helaran. helaran. Iya. Maka tuh urang sami-sami Bisa seni. Lugai Ciba.
Bulan. Hah? Jadi suku hayang minum kumaha? Hayang minum. Ayo dek minum naon Jang? Lain di dia, urang nyakian Jang. Aya cai kopi nanti rupa-rupa Jang. Aya cai kopi amis, cai kopi pahit. Kopi naon? Kopi pahit. Oh, kasih abah atuh mana sabar ado. Abah, haus mana hayang kopi pahit na abah eta kumaha? Oh, aya oge susu cenah kumaha tah? Aya oge susu cenah geuningan. Oh, ayeuna kieu Jang. Lain padarkeun teh sujang mana ngarasa suka aya nu cang teh lain nang di kitu teh bisa nemang Jang. Tuh, kurang nemangnya. Tuh. Wah, serang di wae tah. Perang petet eta serang mau asa asing teh euy serang eta teh serang naon ya euy. Serang kurileun Jang. Lain. Serang naon ya menurut tuh. Sini tungguing, menurut toet, menurut beo, lain keneh wae. Menurut beo. Maknya menurut beo sarana persekutu-kutu. Terus naon jantan kasang tukangna? Mohon kasang tukangna ngadepna nyaeta Baraya Putra Sunda. Alhamdulillah marurang kali Baraya Putra Sunda dengan dodok kreasinya kurang lebih hampir 2 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun bergabung ke dapur seni, dibina, diawasi dan diarahkan. Alhamdulillah Baraya Putra Sunda punya konsep untuk mengangkat seni tradisi urang sadayana. Anu ngabentenkeun Baraya Putra Sunda sareng senian sanes naon? Anu bentena panginten kumargi Baraya Putra Sunda seueurna marurang kali nyata tinu kreasi sareng kolaborasi sepertos nu ayeuna bade ditampilkeun kaulinan marurang kali aya enggrang, aya bakia, aya kuda-kudaan, aya gondang gitu. Mudah-mudahan ieu tiasa memori urang mengingatkan beberapa puluh bahkan ratusan tahun ke belakang bahwa ieu kolot urang jeung karun urang baheula teh tah sapertos ieu dimutan deui ku ayana kreasi kolaborasi anu aya di Baraya Putra Sunda. Gitu, hatur nuhun. Kang Mari. Mohon jantan nomorkeun Kang Mari sami rea teh seni halana kanggo ngabentengan seni tradisi nu aya di urang. Supados jati teu kasih Junti. Gitu. Atuh Pak wargi sadaya Urang sama-sama Kang Maria. Maria. Kita saksikan. Urang saksian ieu mohon. Baraya Putra Sunda.
samu ngalawang saur gono imutulo. Aduh nini mengandung nono banget itu kumaha tuh. Atos ini angguran teresan deui. Ayam mudah-mudahan. Congkak, oray-orayan. digandrungi ieu mangrupikeun buktos bukan tinggal kurang sadayana.
Rahel